Bok lagi ku aing diberi obat pencahar. Obat pencuci perut. Mulas-mulas beteng sia tah. Bohongan wanianan nipu aing kamari. Balas dendam aing ya. Sia. Duh. Nana. Dindi. Sira ngomong sekedeng deui nepi. Duh. Kena yo. Sorry aing udah telat saeutik ka dia yo. Beuteungna teu bisa dibawa kompromi ya, aduh. Keur ngisingna sakedeng ya, aduh. Ngising. Ai, sia mah ya aing kanyat geus panginyukeun kopi ku aing si Tiis pada. Oh, kayak ka dia gampang lah. Tuh di dakuan ku aing di dia. Ulah ieu tapi nya. Oh. Lebok anjing tah, encan nginum kopi geus ngucur. Komong ke deui geus diinum. Ngucur-ngucur sia eueuh tambahan lagi. Anjing. Kopi ini yo. Ini apa? Aduh, aing gagal lagi mah. Lieur aing ti isuk can ngopi. Ek meuli teu boga duit. Nu aya we ku aing dikokon. Kalau yang namanya ngopi itu dunia terasa indah walaupun tidak boga duit. Angger we lieur anjing. Aduh. Salah. Aduh. Aduh. Aing mah heran. Kopi kok tiba-tiba leungit. Duh nyan deui aing ieu aing mangkaning stok tinggal hiji-hijina. Aing mah ieu mah kudu berhasil ya stok da tinggal hiji-hijina ya beak. Woi, ilan cau? Ilan cau? Eta tadi nu diinum ku aing, kopi atawa naon? Sugan karasana naon? Nya nu karasa ku aing mah kopi. Tapi naha ku naon saprak aing nginum kopi eta, beuteung aing mulas tuluy murus. Nyaho teh sia, aing tetas ngadahar sate maranggi. Mangkading maha sia goblok. Oh, jadi Mang Gojali yang nginum kopi aing. Mantakna Mang, kalau sage cokot kanu batur, moal berkah. Contohna ayeuna loba ya. Pejabat nu korupsi, beunghar heueuh tapi penyakitan stroke burut sagala rupa. Ieu cau. Aing pira kadar nanyakeun kopi. Nu korupsi di bawah nu burut di bawah sia teh, goblok. Tah, gara-gara ieu aing teh yo. Naon ieu? Ieu tah, nu kieu gara-gara nu kieu tah aing ngeuleus ayeuna ya. Tensi 80 aing gara-gara murus. Tah, gara-gara ieu tah. Lebay koplok sia teh jiga si Marimar pisan. Anjir, kopi aing mangkane hiji-hijina. Anjir, stok obatna geus beak. Anjing si Gojali goblok. Sorry no euy. Aing tadi mules udah modal heula aing tadi euy. Andi atuh kopina yeuh. Aya gelas na hungkul kopina. Dinum teh heula nya ku sia. Ya surat anjing ge aing ge. Geuleuh aing dendam ka si Gojali. Dendam naon? Mana teh dendam naon? Yah, aing teh geus niuh kopi 2 balen. Aing dibaekeun ku si Gojali kabeh anjing.
Geuleuh aing laporan ka aing. Geus no, sabar no. Lah, pergi kopi no. Aya nyeun deui, meureun eueuh kumaha deui atuh no lah. Heng lain masalah kitu nage ya. Itu momen spesial aing teh nyieun jeung sia sebagai sahabat sejati aing. Sabar no, sabar. Segitunya mana ke orang no lah. Neng, aling. Beja aing mau aing. Gitu nih enggak. Kujali. Keluar sia, Kujali. Hei. Kujali. Hei. Keluar ya Kujali. Aya naon atuh ieu teh? Ngaruksak kebagian anak aing sia teh. Kopi anak aing dibahe-bahekeun sia. Pedah naon kalau kunaon ka aing sia. Aing mah sebagai rakyat jelata, meuli kopi ge ripuh susah sakitu ge. Hajar Pak. Ayeuna pikir ku Mang Aban. Rek teu emosi kumaha aing, rek teu ambek kumaha aing ngerasok. Aing teh tas nginum kopi Sireno. Tuluy mules, tuluy murus, budal ka si beuteung. Mangkani aing teh tas ngadahar teh maranggi. Mahal teh. Disangkana aing teh nyaah kitu. Tah, tanyakeun ka Sireno, kopi tadi anu naon tah? Oh, aing ayeuna ngarti. Berarti si aing kerajaan aing Reno. Woi, Reno. Woi, tadi si Reno.